Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah fi hadafi Dewi Neneng Dewi Setiawati bin Solihin mawadah warahmah sakinah al-fatihah. Asa kamari ibu dikakandungku ibu salapan sasih lamina. Asa kamari bapak diaais digagandong ditutuyun kan itu kali teh asa kamari kenal. Ayeuna sekarang tos dewasa tos balik anjeunna bade dietsakeun ku bapak kali ku ibu mangga ku bapak geura jemput di kamar aya beas ieu hiji tawis bapak teh salawasna teras-terasan nyaangan kasadaya kulawargina bapak aprak-aprakan ka mana-mana tebih ti nu janten kulawarga tebih ti ibuna tebih ti teteh tebih ti sagala-gala teh ngabelaan putrana nyaeta hayang ngagaluhan artos hayang ngagaluhan beas ieu teh sadayana perjuangan bapak dugikeun ka iraha ogenan bapak mah tetap jadi pelita kahirupan bade terbagi udagi ka iraha ogenan bapak mah tetap bade berjuang kanu janten putra putrina mangga bapak salajengna ieu teh diseunyeut Allah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sakedap bapak eta ibu pasikeun karembongna diais Neng Dewi na diais seakan-akan diais mohon mangga dicangkolkeun wae mohon. Alhamdulillah ibu bade ngecakeun ayeuna nya mangga ibu bismillahirrahmanirrahim bade ieu tadi seungeut heula mohon angkosannya ke dicana ku apanya dicana ku apa eta na ke astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Mangga bapak tipayun nyaangan perjuangan sadayana bapak keur nyungtun kaditu ka dieu pinuh punyaah pinuh budeudeung ibuna nu nuntun ibuna ngangais kaditu ka dieu teu aya bekatna teras-terasan diais bapak salikeun di hidup teh sok sanajan tebih ti mamah aya di Cikarang aya di mana-mana salaresna mah geulis hidup teh can dietsakeun ku mamah hidup nyaah deudeuh ka mana-mana bengi sami teu tiasa mondok geulis siang ogenan sami teu tiasa barang tedaan raos dan kacipta teh iman hidup nya ayeuna pisan geulis sok sanajan hidup teu diaais katingalina salaresna mah hidup teh keur diaais teras-terasan geulis kasih. Salajengna ibu geura basmalah bade ngecakeun aisan tinu janten ibu detik ieu pisan anu tos puluhan taun lamina ayeuna ku ibu bade dilepaskeun tina aisan ibu nyebatkeun basmalah ibu bismillahirrahmanirrahim ikhlas muhun. Alhamdulillah mangga salik deui ibuna muhun teras-terasan dilarian rezeki kanggo ibuna kanggo sadaya para putra putrina teu aya direna teras-terasan ieu buktosna parantos tadi ke bade diawurkeun salajengna artos bade diawurkeun hiji tawis syukuran kanu Maha Kawasa katingali bapak hidup geulis bapak hidup bayangkeun ku hidup berjuang teu hidup lain ukur sapoe puluhan tahun ngabelaan hidup geulis aprak-aprakan ka mana-mana unggal poe ngabelaan hidup poho kacape poho kaera bobolokot ku kesang bobolokot ku taneuh geulis kasep ngabelaan hidup iraha dampal sampean bapak hidup dikumbah ku hidup nu bobolokot ku taneuh kesang luhut leetna iraha diusap ku hidup kasih geulis ayeuna hidup seja pamitan ka bapak ka mamah ka teteh ka sadayana samantawis hidup teu acan tiasa mulangkeun ka deudeuh ka nyaah da samantawis hidup mah seja nuturkeun kanu janten caroge sabab kewajiban hidup geulis kudu nuturkeun kanu janten caroge kudu turut kanu janten caroge. Semoga mudah-mudahan geulis kasih
hidup ngabrana luntakna tinu jantan ibu kali rama aya dina ridho anu jantan ibu jeung bapa yakin ridona ibu jeung bapa bakal jadi ridho anu jantan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumarikana eta gerapun tangan hanya tinu jantan bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hampura abdi Bapak rumaos abdi parantos disahkeun ka Bapak sampean Bapak ada dari saksi di yaumil akhir nu parantos merjuangkeun abdi sugikeun ka kiwari teras-terasan merjuangkeun abdi Bapak kapanasan kahujanan keanginan bobolokot ku kesang bobolokot ku tanah eta sadaya berjuang keur abdi Bapak abdi inggis engke di yaumil akhir bakal nyarita bakal ngadala ka abdi Bapak hampura abdi Bapak. Alhamdulillah. Dimasuk entos diulah kaselis diwasih kita kapan ibu. Diulah Bapak. Alhamdulillah. Baca gelis. Hidup masih ada kesempatan tiasa ngubah dampak sampean Bapak hidup anu parantos ka mana-mana ngabelaan hidup. Sekak ngalih ka ibuna gelis. Ibu nganda kaleukeun deui ibu sampean nana. Ibu nyuhunkeun diri bade dibasuh ku tuang putra, ku tuang putri. Ibu hampura abdi ibu. Rumaos abdi parantos desahkeun ka mamah, mamah ngadadandong abdi ngais ka ditu ka dieu nya dampal sampean ieu pisan nu parantos ka ditu ka dieu ngaprak-aprakan ka mana-mana. Ngabelaan abdi, waktos abdi nuju ka panesan di Tuhan, waktos tiris abdi disimbutan ku mamah. Mama nuhunkeun hampura abdi sadaya kalepatan abdi Mama hampura rumaos abdi lepat sagala-galana tutuban urus abdi moal tiasa mulangkeun ka nya abdi ka Mama cekak geus diilang Bapak, ampunanlah. Jadi saya bisa jadi keluarga serius. Serius aku dengan Bapak. Sebenarnya bentar Bapak. Saudara-saudara. Ya ampun. Nanti doainlah, Bapak Yuna. Ujian yang janda. Biasa jadi sini soleha. Amin ya Allah. Ujian Bapak dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah. Diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin amin. Mohon mangga Bapak doakeun ku Bapak. Ya Allah. Tidak ada yang tas gelis maupun sang Bapak ini tanggung jawab Bapak tadi dilepaskan ke enjing. Alhamdulillah sekak gelis, alhamdulillah ngalih ka ibu gelis, ngalih ka ibu sungkem dari gelis, nyebat nyarios ka ibu gelis. Dengan kerja pun segala kesempatan. Bapak disakit. Mangga doakeun ku ibu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mangga pilih yang gelis sama ke enjing bari dilepaskeun. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ngecelak cisos sampeyan, ngecelak cisos ibu sing janten saksi hidup parantos dihampura kun janten ibu kali Bapak. Ibu hidup tak teras-terasan nuntun ka hidup unggal poe Senin, Salasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jeung Minggu teras-terasan dituntun hidup teh ulah dugikeun tiko sewat kabelah katuhu atawa kabelah kenca teras-terasan dibimbing ogenan teras-terasan dibimbing sangan hidup neng Dewi supaya ulah tiko sewat tina seuleuh kana seuleuh neraka tigebrus kana seuleuh neraka teras-terasan bade dibimbing anu salajengna mangga wargi sapusadaya urang jajabkeun ku sholawat bade diibakan terakhir kuno janten ibu kalih ramana salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Mangga ibuna apa heula mohon bapak heula ke siap tetehna sadaya kula wargina sadaya ngaibakan terakhir ngaibakannya bismillah heula bapak mangga bismillahirrahmanirrahim barakallah terasa kali di kalian sing kenging kahandapna deui bapak sakedik-sakediknya berkembang sing kenging salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah baca gelis kasih baca gelis dipikannya aku indung dipikannya aku bapak dulur-dulur hidup sadana mikanya mikadeuh hoyong ngaibakan terakhir ka hidup da ayeuna mangke enjing na hidup ngagaduhan kawajiban saja dilepaskeun ku sadaya kula wargina sadayana ogenan sami hoyong ngalepaskeun hidup gelis bismillahirrahmanirrahim mangga wa nabil musanisna ogenan mangga sadayana ngaibakan didoakeun saminya ku sadayana bari ngaibakan ngadoakeun sadayana alhamdulillah barakallah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bi entos sadayana mohon ibu para parantos mangga sanak di kalebet dituyun deui ibu aya keneh mangga mungkin aya mohon ke ka dieu di pamitos di dieu ngadeg heula di payun di dieu saras bade ngawurkeun ieu bade ngawurkeun receh mohon ke nu sanes oge nang ke enjing oge nang baris sami baris diawurkeun deui alhamdulillah ibu mangga disandak deui kaluhur ka dieu kaluhur deui dicandak mohon teras malik deui kapalih ditu malik deui gelis mangga pasihkeun ieu mohon bade di mangga aburkeun kana kudu gelis ku ibuna ku apana oge nang sama sami sanak ibu nyanak bapak nyanak bapak oge nang sami mohonnya awur diawur-awur ku doa diawur-awur ku doa apa menjadi ramai ini